Aduh, selalu barudak euy. Dia mah. Alah, lo baroko ieu rokok nu saya. Enggak bisa. Mereka enak. Meta ijinya. Nanti jak. Iya, ngerokok kan. Siap. Halim. Kemarin useup cari tanah. Ah, mang lasus mang temenan naon. Jadi mah salah niat sih. Batur useup lauk ieu rek nguseup rana. Asa empoh. Astagfirullahaladzim, air nu nanyakeun ka si Meme. Heeh. Tungguan teh imah sagedeung nya. Goan si Meme. Heeh. Nya tungguan sagedeung mah. Heeh. Bang di jalan Bang. Ya, siap. Tungguan di imahnya sagedeungnya. Siap. Duh, bingung euy. Sa sepi. Lagi lomba euy. Apartemen bayar. Kudu dagang bala-bala mah gitu. Harus ini aduh kayak buku maya ya. Aduh. Si Meme ka mana ieu? Duh, bingung euy. Ke. Sageun Wah, alhamdulillah ge. Ain, urang teh poho dari bejakeun urang teh. Ayo nanyakeun awewe. Wah, Asli. Gimana, Ge? Itu belah ditu geus nungguan tadi. aduh bener eta teh. Asli. Teh anjung mah belah ditu. Asli Asli. coba mun make kacamata urang kasep moal, ge. Lu halus asep pisan. Bener. Kacamata pakai lah, pakai lah. Kacamata nah heula. Ayo bro, teh. Ayo. Bro. Apa tuh bokor ini? Bang Emok siapa? Bener dia Bang Emok. Emok. Baru macet aing euy, si Meme aing nanyakeun awewe gulis si aing. Hade anjing. Emok kurang di mana-mana. Utang semoga ke tukang bala-bala kurang dianyukan. Tukang cireng dianyukan. Kebalik. Kumarek naik haji, nah mana loba hutang mah. Tunggu ayeuna urang apartemen can mayar. Kebalik. Bener. Mana boga apartemen? Heeh. Sabaraha eta teh? 8 rehong. Bener mah. Tapi urang ieu teh ngaleulungit. Boga hutang majid. Heeh. Eta sangu dibeungeut kan. Saya beungeut. Uji panas. Bieu lah. Meme. Ah, Samsudin. eta teh urang teh hayang seurih henteu. Urang kudu cerita. Eta kudu da lama teu ngalain. Kemana? Biasa ka hareup. Cicing lah di dieu. Urang ngobrol teh. Naon tentang naon Ngobrol teh. Ngobrol lah di dieu lah nya. Ayo tuh. Teh dieu teh. Jadi teh. Lain, urang teteh euy. Boga ngobrol teh sarua teh sanasib teh jeung ente gitu. naon gitu kudu pugu. Nah, Bang Emok. Atuh sami pisan sareng abi Itu aing. Sanasib. Kela duduk di ukeul ieu nomorna. Ah, yuk. Kayaknya dia gunakan ngobrolna. Bieur aya ku Bang Emok mah nya. Wae urang ge boga Bang Emok mah. Coba di pemajikan urang hayang ulang tahun. Nah, iya. Kasep eta teh gitu ulang tahun teh. Kudu di ulang tahun keun atuh. Hayang bancakan cenah. Ya. Teh. Ulang tahun. Justru aing hayang adu bangkong. Ieu we atuh nya menurut urang mah nya ieu teuing solusi ti didinya nya supaya teh topan ting naon kalau kita. Amun solusi ti urang nya ieu we ngarah murahnya nangap doger monyet we. Justru eta da monyet oge kudu make duit. Urang dionang. Da kudu mayar atuh teh lah. Mayar oge bang seri donat tuh doger monyet mah. Kan lu yang diulang tahun bae dirinya jadi badut mah. Ya ulah. Doger monyet teuing atuh anu aya kemajuan rada seutik naon kira-kira naon itu. Nya parling ke naon atuh. Buta-buta renggong ada di engkak-engkakan. Kumaha mun nangap rapat bisa teu ge? Rapat.
nang rapat gitu. Kieu we atulah daripada rapatnya kudu ngumpulkeun urang useup we tok pusing-pusing aing. Usap ke mana? majikan ulang tahun. Ulang tahun ngusap kumaha? Kan bahaya ulah tinggal keunnya. Coba lieu pikiran ulang tahun. Tah, Dah, bener iya. kita angkat balikna bawa lauk kan jempres eta teh. Kumaha eta? Cinta satu malam, oh indah. Oke, cinta saja jos. Didinya gini. Didinya sorangan. Ya. Buah di rok ke. Ayo Rok eta teh kaset pitu anjing banget teh. nyawa. Pokoknya mah jangankan diriku, we semutkan marah. Don't cry, Don't cry. Tapi pokoknya mah